Maha kawasa Allah. Artinya babarin Allah mah. Ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gaweana ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah. Geus puguh manehanana. Wah, raradutan. Tapi iman ka Allah. Iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat. Anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tungtung digigir. Oh. Aya naon tuh bah? Abah geus lain deui rarasaan. Asana abah paeh. Paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus paeh tumeureun ku ari giliran abah. Sia mah kitu. Hajar daun tuh bah. Abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah. Sinaon tuh bah? Pan abah sok kadege wejangan ti kiai. Naon bah? Di akhirat teh pan Gusti Allah boga sorga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanerakakeun. Juk. Pan abah mah hirup kayahoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener patuh pan siapa? Mabok aya di abah, zina aya di abah, judi aya di abah, haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan kula kadang-kadang jadi pocong. Aja kumaha abah? Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ibah, ulah tuh ban urang mah Islam ngajian. Belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut ulah satempat kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon kitu bah? Pokona abah sieun jasa disiksa. Abah engkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap laksanakeun wasiat abah. Siap bah. Tak abah tenang abah geus lah cukup abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus. Ha geus bah. Geura paeh bae. Je. Bener sampai dua bae paeh bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang di jeung mah. Cak mana teh jabah sia mapan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kada katebak angin di mana bae. Bener mak. Orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus eueuh salah dibeuleum geus dibeuleum ngerecek jadi lebu aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan keuna jadi lebu kabeh dibungkus geus dibungkus nungguan angin aya angin gede dibawa ka gunung diaur-aur bawa di ka laut di aur-aur dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acak beres baralik kabeh
akhirna Gusti Allah nek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti, seluruh tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti, tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Blak jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Aidek dajak kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeulem. Sagesta dibeulem kemudian jadi lebu, sagesta aya tulang talenge kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu di aur-aur di angin anu gede, di luhur gunung, di laut jeung di mamanan. Naon coba maksud sia? Gusti, abdi teh ku sieun-sieunna kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem. Keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksana hese. Jadi sia nu matak dibeulem we haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun ka siksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti. Abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya sorga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun dikanarakakeun, maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh abdi ieu di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah, beulem tah mah. Kecuali nyana cara tadi minta dibeulem di aur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleukeun bae ngadengkeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeulem, di akhirat dikerbekkeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah keur carita gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang de. Masya Allah. Atuh tadi da ge urang cai mani. Tadi da kan urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikaluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung. Sanu daek nyuruput cai mani. Gila nu aya. Tapi kan dibentukeun ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur. Urang kuari. Anu di pasar gawena eta cai mani. Anu di kantor eta cai mani. Eta kos kitu nu kuari jadi bupati, emang bupati lain cai mani, cai pedut. Anu kuari jadi dandim cai mani. Eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia. Ahok atuh cai mani. Sia cai mani.
bedegul si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki jadi awewe masya Allah aya nu gelis aya nu jore aya nu kasep aya nu jore cai mani kan kabeh ge engke bakal dikembalikan ku Gusti Allah sianang jin aing tina cai mani ku aing dijadikeun manusia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara rusyubuna terus dan selanjutnya tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang masya Allah tak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan bakal balik ka Allah